Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Aya hiji waliullah di penjara. Datang ka di penjara, di jero nyana dikerumuni ku ahli penjara. Datang menyapa, "Mama, kok bisa asup ke penjara? Mama maling." Henteu, mama. Mungkin mama boga kalakuan anu teu endah meureun sampai datang ke penjara. Onto mama kayak bisa ka dieu zolimna penguasa. Mama mah dakwah teu senengeun penguasa di dakwahan, asa kasinggungnya na, maka mama dijeburkeun ka jero penjara. Kumaha tuh yang geus kieu mama teu kumaha aja mama masanajan di jero penjara merdeka. Merdeka di mana horeng? Cak nu sejen urang ka dieu hese ka dieu hese. Ih. Ai aslina merdeka mah teh hirup di luar penjara jeung di jero akur pangeranna Allah keneh. Ketika orang di luar penjara jama mama itu haram ieu haram. Itu embung ieu embung. Atuh di jero penjara ge naon bedana aja itu embung ieu embung. Teu beda di jero penjara jeung di luar penjara. Mentek Kangjeng Nabi Yusuf mah hayang di penjara bae. Nyana mah nikmaten di jero penjara Kangjeng Nabi Yusuf mah. Sebab naon? Leuwih nikmat ibadah ka Gusti Allah di jero penjara eueuh nu ngaganggu batan di luar. Ih, wali mah pandanganna kos kitu. Pohara jasa. Nu mentak eta wali dikiriman ku guruna sajadah. Cak guruna lamun maneh hayang kaluar ti penjara, yeuh kuncina diberep sajadah. Diamparkeun ku nyana di jero penjara. Cak anu sakelilingna, maknya sajadah bisa mukakeun kunci. Ih, kunci penjara mah besi, lain sajadah. Cak wali teh hebatan keneh sajadah batan kunci gerage. Tok lamun maneh yang kalaluar kula arek ibadah ka Gusti Allah, aju maneh kalaluar ku kula dipangmukakeun. Bener mama? Hei, itu tenang wae sih. Bontot bae bisa salam ka laut. Atuh komo ieu sajadah. Hei, komo kumisa bibrozak. Si jampang mah teu eleh kunyana. Masya Allah, jelema mah jelema nilai kumisa bibrojak biasa-biasa bae. Tapi monyet masih enak. Nyana ngamparkeun sajadah di jero penjara. Cak mama kula dek ibadah ka Gusti Allah. Langit eueun nu mesen bisa dijieun ku Allah. Bumi eueun nu mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Eusina eueun nu mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Nu ngahirupkeun Allah, nu ngamaotkeun Allah. Anu nyugihkeun Allah, anu nyangsarakeun Allah, nu nyehatkeun Allah, nu ngagringkeun Allah. Hakikatna nu ngasupkeun ka penjara lain penguasa Allah. Ketika Allah dek keluarkeun gampang. Ye, mama ulah sok loba omong lah, sakjana coba buka. Ayo. Salat, sholli, Allahu akbar. Aya nu ngomong mama, eta salat usolina nan usoli libukail kunci, Allahu akbar. Sia sok aya nyoba segala salat teh usolina ditanya ku sia. Dunia supaya datang aya salatna. Tah eta bae cenah kiai itu sia mah kitu bae pan.
salat Allahu Akbar beres salat maca nyana wiridan ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram mal diteruskeun ku aing bacana ge kusia dipraktekeun paranti muka kunci aju sia maling ditanya ilmuna nang tiki uci cenah pan aing jadi agen berarti wah teman kitu-kitu bau rahasia tuh wah saya hayu koyum nama kajen teman beres salat doa langsung tadi bener baik tengah peting kira-kira jam hiji jana salatna eta pintu penjara kalaluar pret digerokeun ku nyana keluar ayo gerak mesti keluar lupat ayo mama moal kan mama ayo mama maksudnya mama moal kalau moal mukakeun lawang doang jang maneh ndek ke mama nu keluar jangan mukakeun age mama henteu maneh bae mama mangan sakadar jang batur doang mama mah geus teu kudu mama mah geus bener mama bener tuh salaman entah kudu salaman geus ulah kabura penjaga sih ya ke kalau luar kabeh plok wuih beres ngunci deui plok orang di deuleu ku penjaga isuk-isuk dek dirangsum eueuh ieu kamarana kosong tinggal aya mama bae keur salat duha Allahu Akbar teu bisa ditanya Ustaz duha maca Quran terus baca Quran zikir ke salat zuhur Allahu Akbar tas zuhur langsung maca Quran deui zikir deui Allahu Akbar cak penjaga aing irhananya nanya ya bisa aja jana akhirnya minta nyana ngadeketan mak punten kula ieu minta kesempatan nek ngobrol wae ka dia ya naon ieu mendek nanya bae nu aya di dieu sababaraha kamar kosong ieu kamarana balik cek kana jujur awak jujur aya eta bisa baralik pan kami narangtung di hareup kok bisa teu kadeuleu ku kami jeung ieu nu mukakeun lawangna saha Allah nya kami ge nyaho ja kami ge pangeran teh Allah ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha sajadah mama ulah sok pabelit ngomong ieu saya doa minta ka Gusti Allah mama nu Allah lawang nu Allah dikunci nage kunci Allah jelema hayang kalaluar geus sababaraha tahun mohon ka mama aju mama ngadoa kalaluar pan ku kami teu kadeuleu atuh eta mah pan lain mata ceknya mata mah di dieu ieu mah lain mata ieu mah mata lalagaan ieu mah aslina mata mah di dieu ceknya di kolbu geus ieu mah sanajan beunta bisa teu neuleu sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleu nu ieu mah tanu mantak aslina mata mah nu ieu bu itu penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah di mamana ge ditaluturkeun ngaji bae coba mama bejakeun coba deui wow kabeh kru penjara hadir kabeh pimpinan penjara ge hadir coba mama jelaskeun cak mama nu mantak ieu kaluarga sababaraha taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli lantaran model kula bae ge asup ka penjara teu boga salah ku zalimna penguasa maka kula ge ngerkes heula ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun ternyata cek Gusti Allah wajar sebab teu saimbang jeung kasalahan anak maka mama ngadoa ka Gusti Allah nah kalaluar setelah keluar ngonci deui nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu berang peuting kok bisa teu kadeuleu cek mama mata nu ieu mah bisa neuleu bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan mata nu asli mah nu aya di jero kolbu
di mana mata di jero kolbu muka maka boro-boro nu aya dihareupeun tuh Mekah Baitullah kadele tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadele bahkan lain nu aya di dunia bae di alam akhirat alam barzah bisa kadele alam akhirat jembatan Siratal Mustaqim kadele maka ku kadele nak mata hate bisa neule ieu jelema-jelema nu zalim jelema anu kru-kru penjara cing gala luncat magudubrak ka neraka kadele ku mama je kami ieu ka neraka kabehan kabeh kaget mama ulah sok macem-macem mama mah macem-macem kos potot gambar sama macem bae cek mama eta kos kitu kadele ku mama zalim ya. Nah pertanyaan kahiji geus terjawab ternyata mata ieu mah lalagaan mata asli mata kolbu ketika mata kolbu geus muka ujianana moal daek cicing di dieu jadi penjaga moal daek jadi jelema anu teu nurut ka Allah jelema nu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu teu muka. Pertanyaan kedua naon sababna mama ai batur dikaluar-luarkeun ai mama henteu. Pertanyaan kedua coba kunaon? Batur mah penjara teh belenggu asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum dele ieu denge ieu irung ieu dan lain sebagainya geus atunya nama di penjara teh kesulitan ai mama mah tepati di urusan mata ieu celi ieu irung ieu dan lain sebagainya mama mah ngurusan teh kolbu ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga bisa ka mamana jelemana di penjara bisa keluar mata kolbu maka mana-mana jelemana di kamar jelemana di masjid jelemana di penjara kitu-kitu kene sebab naon nyantelna jeung Allah mama coba-coba kami pagahan atuh abeh kami bisa ibadah ya apiap ka dieu ya ieu jadi ieu ndek jara diwali kabeh kabeh belajar ka mama mah teh yang keluar di penjara kumaraneh dek dikaluarkeun kami mama moal di penjara bae kok bisa kos kitu lantaran deket jeung Allah ai Allah mah teu kakurung ku waktu teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah sebab urang mah kasorot ku panon poe ai Allah mah nu nyieun panon poe geus Allah mah teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa urang teh teu kakurung ku tempat teu kakurung ku zaman ku waktu atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah we ka Gusti Allah akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang teu karasa peuting eta kabeh penjaga-penjaga penjara ngararaji sakali dua kali tilu kali dasar hikmah ti Gusti Allah asup ka jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh akhirnya caknyana orang baralik bayu baralik penjara kosong raja bingung raja wah iya kamarana balik caknyana ya kok aing ditingkatkeun deui gaji embung aing mah hayang gaji ti Allah bae pan ieu sia jadi kararieu iya tah gara-gara mama ngadidik kami kadiri ieu jadi senyana geus dibuka-bukakeun kita penjara mama mah di jero penjara bae batur geus baralik bae penjara ieu kosong penjara geus karosong si buka-bukakeun nyana kabeh pagaweana tinggal raja bae ieu saanu ngurusan atuh mama ieu mah geus anu ngurusan ku mama kajeun mama mendeg jeung Allah bae cak mama teh cak raja teh ai geus atuh ai mung kaluar mah mama bae nu kula bae nu mawakeun sangu sagala cai tungtung nama raja isuk-isuk mang mawakeun sangu sore mah mawakeun sangu sagala geus saminggu cak mama sial aing capek aing raja tah lain sieun jadi raja bingung kita keluar embung aduh itu raja geus eta naon ngaranna ngarayu supaya mama keluar henteu embung cek nyana geus ngeunaheun jasa di dieu cenah di penjara ayeuna mama ge nanya eta raja ku mama bisa jadi betah di dieu betah sebab hirup jeung Allah di luar jeung Allah di jero jeung Allah teu karasa beurang teu karasa peuting
Mama madahar sakit tidak har sakit geus nikmat jasa cek Tuan Raja coba konsepna naon sih mama piwalian dia ya asana negara ditinggalkan ya cak mama hiji Tuan Raja manuk di kurungan terbelenggu nyana hayang hiber tapi di kurungan teu bisa hiber manuk aya deui manuk anu di talian jangjangna di talian sukuna nyana hayang hiber lantaran dibelenggu ku tali teu bisa hiber sedengkeun manuk mah biasana hiber ngapak hirup di mana-mana ka mana-mana kumaha nyana bae merdeka hirup tapi ulah haju Indonesia Raya merdeka mah merdeka bae ulah haju negeriku taya manuk hiberan lantaran lepas tina belenggu tali jangjang tali suku kitu kene belenggu kurung ketika manuk dibuka tali kikipliknya tapi can bisa hiber lantaran sukuna di talian ketika tali geus dibuka manuk bisa hiber ka mana bae bener tapi aya nu bloon manuk gecek tuan ngecek mama mana tah manuk nu bloon nu mana manuk nu bloon teh ya manuk anu geus dibukaan talina manuk anu geus dibukaan tali jangjangna manuk geus dibukaan tali sukuna manuk geus dikaluarkeun tina kurungna maksudna tinggal hiber ka mana sakahayangnyana bae tapi manuk teu daek hiber eta manuk bloon bin tolol bin goblok eta kos kitu kemerdekaan aya di manuk lantaran geus eueuh belenggu sebab nyaritakeun nanaon ge geus aya di nyana nyaritakeun ilmu aya di manuk nyaritakeun gagah aya di manuk nyaritakeun merdeka aya di manuk kunaon manuk teu daek hiber malah kukulintingan kikipli kan eta manuk tolol bin goblok kenyahoeun nyana menikmati suasana alam mana gunung mana danau mana leuweung mana gurun manuk anu hebat mah atuh hiberan ka mana bae tah lamun aya manuk geus leupas ti belenggu haju teh hiber eta manuk tolol manuk goblok cek Tuan Raja teh mah jaka aing bisaan wali aduh Tuan Raja ngomong ke mama eta maksudna manuk ka abdi teh manuk ieu mah sok aju kasinggung kitu jasan teh mah ka abdi manuk ieu mah manuk tolol oh asa dedeg bae kana hate teh mah jaka kula manuk asana asal ditolol-tolol bae ka hate kula manuk ieu mah manuk goblok cak Tuan Raja aing bisi beuki goblok bae cek nya ja aing nu sabenerna mah hirup anu kudu hiberan macak Tuan Raja kunaon atuh aing teh manikos terbelenggu aing kudu mah jasa segala rupa teh aya di aing ilmu aya di aing gagah aya di aing wawasan aya di aing segala aya di aing kunaon atuh aing teu bisa hiber ieu mah percis kos manuk goblok atuh aing mah meureunana eta si mama meureun ngagoblok-goblok ge ka aing ulah sok aju kasinggung jak mama teh manuk ieu mah tapi asa ka kula atuh aya asa mah heueuh meureun tah eta teh ditaliti ku Tuan Raja beuh horenganan paingan pagawe penjara kalaluar horengnya nama hiberan engke meureunana aing di akhirat ca Tuan Raja teh ai pagawe-pagawe penjara aing mah di akhirat ka sorga aing mah terbelenggu rugi amat maka kuari mah ieu kerajaan deuk dibikeun ka mama wah ieu jadi dibalik ieu mama abdi hayang merdeka kuari mah hayang hiberan ka ditu ka leuweung ka gunung ka mamana ieu mah kerajaan deuk dibikeun we ka mama
kumaha jadi najis cek mama main di penjara bae di dia mama ieu penjara geus sorangan bae usah saha babaturan penjara kabeh geus digaluar-keluarkeun ku mama aju ieu pagawe geus mama deuk di jero bae sorangan henteu sieun naon teh jeung Allah mama mah jeung nu boga dunya mama mah ambo cek Tuan Raja teh ku ngeunah-ngeunah teuing ngisi hirup kos mama abdi hayang kos mama coba bener hayang sekali 2 kali 3 kali ditawajuhan kunyana ku mama teh tuh dibimbing ih dengan singkat Masya Allah teu hayang nyana jadi raja ilmu kawalian teh kos kitu tah lamun guruna wali muridna jadi wali ya Allah ya Rabbi nu mantap urang mah teu jara di wali atuh guruna ge wali ini hese ternyata horeganan ieu manuk urang teh disapertikeun kana manuk teh lamun di talian jangjangna di talian sukuna aju komo nu diasupkeun ka kurung teu bisa hiber ka mamana teu merdeka ketika manuk dilepaskeun tina belenggu dilepaskeun belenggu jangjang belenggu suku haju dikaluarkeun tina kurungna tinggal hihiberan ka mana eta kayang manuk akur ngeunaheun nyana acenak deuk ka pegunungan apa ka sawahan ka huma acenan deuk ka danau deuk ka lembah deuk ka mana bae pek merdeka ngaranna hirup kumaha nyana bae nu pang tolol-tololna mah di belenggu henteu di kurungan henteu tapi teu daek hiber ieu nu blon urang kuari mah hirup teh pamajikan teu boga pusahan teu boga nanaon teu boga urang teu terbelenggu ku nanaon hirup teh sorangan bae kuari mah kaeta teh lamun teu hiber rugi lantaran nyana belengguna geus eueuh tapi teu daek hiber endahan kikiplik nyana di luhur kurung tolol teh coba cak anu boga manuk ge manuk atuh sia hiber manuk ku aing sia geus dilepas-lepaskeun teh tali jangjang sia suku sia tak kuari sia geus dikaluarkeun tina kurung hiber atuh endahan di luhur kurung kiplik cak Allah teh hei manusia sia ku aing geus dituduhkeun belenggu sia teh ku aing geus diraga-ragakeun kunaon atuh sia kikiplik bae henteu daek hiber tapang bloon-bloonna jelema anu geus dikaluarkeun tidak belenggu tapi henteu daek ibadah ka Gusti Allah eta bloon eta urang kuari mah nu mantak teu ibadah teh lantaran tekanan keluarga pemajikan di dagang pantes. Urang kuari mah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah teh lantaran urang boga jabatan tekanan tina jabatan pantes. Urang kuari mah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah dengan mantep lantaran urang apatula patili di organisasi pantes. Artina pantes teh emang nyana mah teu hiber. Ya bisa di talian eta mah parantes artina pantes teu bisa hiber ge teu ibadah ge parantes geus di akhirat ka neraka ge pantes tapi ieu mah panti partai henteu organisasi henteu tani henteu gawe di pabrik henteu kemudian ngojek henteu segala rupa henteu malah cak pamajikan ge ka tuh hirup kumaha kakak bae teh mah ieu mah kula malah tuh jang geus sakikieun aja urang keur ngora mah geus kolot tapira urang mah tuh hirup ge ngadu tonggong doang sare geus eueuh kasenangan geus atuh kakak geus bae atuh di masjid ge di mushola ngaji ka kaditu geus aya tasen di pamajikan berarti kan geus terbelenggu henteu terbelenggu jajang dahar aya ka ieu atuh urut-urut baheula teh kontrakan Jaya keneh dina teh anu kontrakan Jaya ieu lah tuh dijualan ku urang ge segala perhiasan-perhiasan jang dahar mah aya ku ari mah geus kolot kakak kaji atuh geus bae ku ari mah jabung atuh tuh ka ditu ka pangajian ngaji geus sanajan ka haji deuk di masjid bae ge kula mah geus ridho geus ka ditu kula mah seneng resep cak pamajikanna ja anak geus mandiri ku ari mah incu geus bare anu ngarurusan urang tinggal duaan bae geus atuh ka ditu jabung eta ngaranna geus eueuh belenggu hajunya nana teu daek ibadah penglon-blonna
hendakan kikiplik di luhur eta kurung kiplik cak bobogana goblok teh sih eta kan gerak Allah tah geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabener nama tinggal ngadeukeutan pangajian haju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangblon-blonanna pangblon aja lemah nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu panggede-gedena siksanya cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia taruhlah masa muda nama sia gawe taruhlah masa muda na sia dagang taruhlah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha tapi pan ku aing dibere umur panjang sia ajo ku aing belenggu jang dahar ambalayah pake ambalayah geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji ka ditu bae atuh jabung ka pengajian ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa. Masya Allah karim ngeri sebab geus merdeka-merdekakeun ai wali mapan ngahaja ngamerdekakeun dirinya nama kuari teh naon nu jadi belenggu nu jadi belenggu teh kuari mah ieu anak berusaha nyana ngalepaskeun belenggu tina anak geus dirialdohan ku nyana pamajikan lain kudu ditinggalkeun dicerai tapi carana setik supaya pamajikan urang mah urang paling ge kabutuhan doang koclek beres aduh orang kayak deh kabutuhnya lagi seru banget nah ya dimerdekakan terus tidak ada harian tina ini membambaka terus nya nama usaha wali mah setik ngajauhan keluarga ngajauhan teh batin setik ngajauhan makhluk setik ngajauhan dunia capek tangtuna tapi Allah mere lantarannya na usaha menjada wajad di usahanya na ngajauhan dunia dibere ku Gusti Allah tersep kana dunia bari dunia na dimomoy ku Allah datang bae terus tidak usaha ngajauhan makhluk dibere ku Allah kanikmatan ngajauhan makhluk kemudian bari makhluk datang bae kitu kene nafsu jeung setan capek pasti kajen kumaha ge nu mantak per detik per menit nya nama terus bae ka Allah terus dikelilingi kunyana dipake ka embung lantaran kuat ai ku Allah dibere kuat mah kuat bae muncullah jadi waliun min auliyaillah moal pati-pati diangkat jadi wali lamun nyana teu merdeka lu mantak contoh manuk deres manuk anu di talian mah teu hiberge deres manuk nu di talian sukuna teu hiberge deres manuk anu teu bisa hiber lantaran di kurungan ieu mah manuk geus kaluar ti kurung belengguna geus dilepaskeun masih teu daek hiber kana bae ieulah jelema nu pangbloon akhirna raja dirinya asa asup nasihatna terus beki dia beki ibadah beki mantap beki dia beki ibadah beki mantap kerajaan diserahkeun kanu sejen nyana beki mantep jadi raja kamari mah raja teh secara zahir kuari mah raja na jadi raja batin nyana ngabandingkeun tatuan raja ternyata horenganan aslina raja mah horeng jadi kakasih Allah tuh caknya nikmat horenganan hirup di mana bae ja Allah mah aya kumaha bae ge ja Allah nu ngurus kumaha bae ge ja Allah nu mere kumaha Allah bae Allah ja anu melindungi geus atuh sagala-gala rupa ge ka Allah horeng ieu jadi raja mah geus jadi camat jadi bupati raja lalagaan jadi gubernur jadi presiden raja lalagaan aslina jadi raja mah kos eta tadi mama kiai di luar penjara jeung di jero penjara bakal akur bae sebab hiji ngan ka Allah subhanahu wa ta'ala nyaritakeun kebutuhan terutama tentang pakaian dibahas gitu panjangna kemudian tak
taklif pemerdi parentah-parentah dijelaskan tentang cara-cara ibadah ka Gusti Allah sabada taklif bakal ditempo cek Gusti Allah kebutuhan sehari-hari aing leuwih nyaho jang berbagai negara-negara di Arab butuhan korma jeung kacang termasuk roti disadiakeun ku aing di Jepang kebutuhanana itu kentang ku aing cek Gusti Allah eta tanaman-tanaman kentang luar biasa potato jang di Madura gak jagong timimiti jagong manis datang ke jagong berbagai jagong aya kurang kumaha aing jang kitu nopang kebutuhan manusia di luar eta ya Jakarta aya bakso Betawi aya deui soto Betawi aya deui sop kaki sapi Betawi haji kitu asnawi kurang kumaha aing di Jakarta jang gitu kebutuhan Jakarta diayakeun ku aing jang di Serang Pandeglang nya nama jabeuki kadu lantaran diserang jeung Pandeglang mah suarana kudu bagus bae kudu digunggurah pentil kaduna sok dileg-leg gunyana aya ku aing kurang kumaha deui datang ka eueuh kaduna ge lemburna make kadu geus puguh kadu engkek kadu cekek kadu macam-macam kadu geus pokona pohara jasa aduh aya nu ngahiji jeung peuteui kadu peuteui mah geus kurang kumaha deui kebutuhan teh nu pare teh dan lain sebagainya kurang kumaha sia deuk ngomong naon deui hayu butuh pakaian dimimiti pakaian nu ipis hero sipon datang ka anu rada kandel titoron datang ka tek-trek pamatek jeung sagala mi tek-trek lah aya kabeh hayu sia ka wol wah deuk kumaha deui samping mimiti gajah lari datang ka gajah depa aya aya kabeh ditaon deui sia hayu naik saeutik baheula maya samping Maulana dan lain sebagainya kuari mah atlas aya geus dikemas sedemikian rupa naik kuari ka Al-Jupri segara Al-Haji segara kitu Al-Puket macam-macam geus BHS segala tamer kuari mah dan lain sebagainya Al-Hidayah jang kebutuhan sia hayang make nu ieu handap nu sederhana nu luhur aya kabeh sia butuh kendaraan timimiti sepeda goes datang ke motor sepeda datang ka hiu sia naon kitu motor buatan Cina datang ke buatan Jepang ka buah macem-macem aya Masya Allah yang kebutuhan sia urang inget kendaraan sok inget kargong Gus Dur teh ayo inget tah Gus Dur naik mobil jeung urang Jepang memeh naik mobil nang tunggulah di bandara jeung Gus Duruan urang Jepang waduh keur mujuhna nangtung aya mobil Toyota sangat cepat weh cak urang Jepang Toyota Japan bagus sekali kencang bener cak Gus Dur bagus teu kebal aya deui mobil wah hebat luar biasa mobil apa itu ini buatan Jepang juga kayaknya caknya teh apa itu mobil gitu
buatan Jepang cak urang Jepang na kene Gus Dur kieu benar Gus Dur keur mikir cenah keur mikir ieu Jepang hebat amat cek kan gas naik mobil gua motor Yamaha Jepang cek cenah aduh aing eleh terus cek Gus Dur teh tekebol Kawasaki Jepang cek orang Jepang seluruhnya di Indonesia Jepang dan bagus-bagus kencang tidak ada yang tidak kencang kendaraan kencang semua bagus cek Gus Dur teh beres turun datang Kak naik taksi ya taksi ini juga Jepang bener cek Gus Dur bagus eleh aing poe ieu mah ya cek Gus Dur teh bareng turun cek di tempat anu dimaksud harga cek nih $100 mahal memang argo Jepang cepat sekali cek Gus Dur teh sial eleh sia ku aing cek Gus Dur bayar ku sia tah mobil Jepang aduh eleh jada terlalu mahal cek jangan dipuji terus cek Gus Dur tuh argonya pikir cek ngejalanin mah bisa cepet bisa lambat tapi argo tuh bisa $100 dari bandara ke sini seharusnya cuma $2 ceknya laporkan ke sana Jepang terlalu cepat elehna Gus Dur mah menang bae sial Allah karim Masya Allah nah ini kebutuhan cek Gusti Allah kurang kumaha deui sandang pangan dan lain sebagainya endeu kumaha deui sia maka ku aing ditaklif tita ibadah ja kabutuhan sia teh dahar minum pake imah kendaraan kurang kumaha ayo sapoe sapeting salat sia ka aing malah lamun keur beberangkatan nu opat jadi 2 lohor perkecil 2 rakaat asar perkecil 2 rakaat malah keur lelempangan mah boro-boro nu lain zalah wali songo ge diperkecil tidak salat loba nu zalah teh salat blon masyaallah awewe onam bebeja moal salat kula mah head cek nyawa head nyon teh lalaki sarua bae abdi ge head cenah ge lah ayo sia nongtot bol bisa ieu tah taklif Ramadan puasa sia ayo mimiti ibadah teh sakadar anu faraid bae nu fardu bae cukup sakitu ge cukup geus sape-sapeting salat 5 waktu teu kudu make sunah puasa Ramadan doang sabulan teu kudu make puasa sunah geus sakitu doang cukup surga masyaallah hampang jasa ngan asal geus daek bae ibadah mah dibere resep nambahannya na daripada ngalamun memeh zohor teh maning salat sunah tas dohorna salat sunah qobliyah ba'diyah rawatib ngaranna terus peting hudang daripada ngan sakadar kiih doang cara aki-aki tolol ning aing mangala wudu lah salat 2 rakaat tahajud berarti karjana dibere tajana resep dibungbuan ku Kangjeng Nabi ganjaran-ganjaran anu bakal dibikin ke jelema anu daek nawafil belah dina dibere rasa kok ngeunah sih kok nikmat sih la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya teureun-eureun hamba kaula la yazalu abdi yataqarrabu deumadeus dedeketan ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah rawatibna terus salat sunah geus puguh berangti peting tahajud kemudian salat hajat kemudian salat witir ditambah ku wirid-wirid yakni maca Quran maca shalawat zikir teureun-eureun datang ka kaula cinta jasa padahal nu dititah melangan sakadar fardu doang tapi ditambahan ku manehna teureun-eureun bahkan jeung salat mutlak hatta uhibbah kaula cinta jasa
ninggalkeun karesep dunia, ninggalkeun karesep jeung makhluk, ninggalkeun nafsu jeung setan, nyana cinta jasa ka aing hatta uhibba aing resep jasa wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus mingka cinta ka manehanana kuntu ainahu matana dijaga ku aing teu sambarangan didele-delekeun, celina dijaga ku aing teu sambarangan didenge-dengekeun, irungna dijaga ku aing teu sambarangan diisep-isepkeun, leun dijaga, suku dijaga, sehingga seakan-akannya natea aya munabih wal muallim, aya anu mere pepeli ulah didele ulah didengekeun, seakan-akan kitu otomatis jadi cara mobil kuari teh otomatis kan garang-garana garang-garana lain metik otomatis teh tah tuh itu boga hese ngajawab tuh boga henteu dipaksakan gitu saya kan jadi kukumaha ge ai metik maka pan naon gitu ngaranna gigi nangan sakar hiji doang henteu make kopling eta ngaranna metik ieu mah serba otomatis naon sia ngaranna dibalikan deui ge moal bisa ya teu boga apaan tapi ra naik angkot doang memeh tempat tujuan kempes angkotna ge deui aduh ampun jasa enggak saya emang orang sadar datang kadinya hirup teh eta enggak saya datang kadinya mercy nyaho ngaran doang mun urang mah teh ya hojerona kos kumaha dan lain sebagainya ngajalankeun kumaha sana urang namun diasukeun ka mercy nu anyar kuari paeh di jero bah kaget kos urang kampung kawin jeung artis atuh didelegeun doang ban numpakan aku bae saking ya kos aki-aki kawin jeung urang Lampung nya putih ban aki-aki naik atuh pan teu turun deui kaget tuan tah ieu ditaklif nya aya cak Allah teh kabutuhan sia dahar aju nginum pake kendaraan imah kurang kumaha salat atuh sia kae ayo nah jang nyampikeun salatna aing ngutus rasul tiba heula ku aing diutus di mimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, terus Kangjeng Nabi Lut, terus Kangjeng Nabi Ibrahim, kadeda Kangjeng Nabi Musa Harun, terus Kangjeng Nabi Isa, terakhir Rasul aing Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang nyampe akur bakal eta teh nabi-nabi akur teh nitahan ibadah nauhidkeun hiji pangeran Allah mentek lamun ayat Tritunggal bohong teh Rasul Allah pan Kangjeng Nabi Isa teh hiji pangeran teh Allah nyana ge kaget di pangeran-pangeran ke di sidang Kangjeng Nabi Isa teh bakal disidang ke di akhirat Isa bayo naon Gusti made di pangeranan eta jadikeun pangeran kumaha mimitina wah disidang Kangjeng Nabi Isa mentek nyana embungeun nulungan umat naheulanan ketika jelema lulumpatan teh coba ka nabi anu coba pas ka Kangjeng Nabi Isa cak Kangjeng Nabi Isa moal bisa kula emang kunaon boro-boro jang nulungan umatku lagi bakal disidang pelebah mana disidang dipangerankeun ieu di mana mimitina ieu di mana mimitina ieu aing dipangerankeun cak Kangjeng itu ka dieu Kang Muhammad coba kan tuh terakhir ka Kangjeng Nabi Muhammad tah ya wari Kangjeng Nabi diturunkan kita nauhidkeun ka Gusti Allah wari nyaritakeun syariat di antarana eta rukun Islam syahadat salat puasa zakat haji etalah syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina rukun Islam eta beuh kitabna ya Allah nu leutik menang mereteli tina kitab gede sapina kitu kene takrib riyad naik saeutik irsadul ibad naik deui kitab Fathul Muin disarahan kitu takrib ge Ibnu Qasim jadi 2 bajuri Fathul Muin disarahan jadi 4 i'anah digedekeun ka ditu jadina kaluhur deui Fathul Wahhab woi di Fathul Wahhab dikembangkeun deui wah ka dituna jadi raudhah
jadi natufah nihayah Masya Allah karim lain lalagaan oi kaditu dari sarahan 20 jilid Masya Allah kitab teh tidinya doang ya puluhan jilid ratusan jilid mantak teh bisa 1 tahun 2 tahun ngaji itu mana jelema santri doakeun cenah kula nek nyeun pondok sabaraha tahun saya mondok 10 tahun ya can sakumaha encan sakumaha ngaji 10 tahun mah geus kaukur jasa paling geus sakieu naon cenah eta rahasia teh mah pokona sakieu geus oh masa sabaraha tahun mas antren aya cenah bangsa 12 13 can sakumaha lamun sabaraha tahun basa antrenna aya meureun 17 tahun mah rada deres amun sabaraha mas antren tileutik cenah kula mah mas antren teh memeh lahir geus mas antren nah iya parah ieu mah ieu iya parah ieu ya teh eta kareh mah bageut hese ngaji mah hese lain lalagaan di samping hese ngaji macana naon kitu ngamalna di samping ngamalna hese deui ikhlas da Masya Allah terus beki luhur asal geus bisa ikhlas we ngemplong jadi cekas ikhlas bah dek nyolakeun eueuh nu di deuleu eueuh sagala sholawat sagala tek-tek beungeut eta geuyebed eta nu kos kitu teh geuyebed ngaran dek ngariung di deuleu sugih henteu ai praktek nyolong bade ngariung di sugih henteu dibere berkat barang di susah berkat gede nyolong bade dibabagi ku jangan sia ka ditu bae aing ka dieu emang kurang enggak sulah ngomong rahasia di jero hatena ieu sugih bagian aing itu mah susah sia barang balik teh anu susah tuh ka bawah berkatna aing nyana eueuhna naonan sial jasa aya deui nu ngundang menang 2 peuting ka 3 peutingna nu susah aing bagian aing nu teu susah atuh maka kamari ge nu susah gede berkatna sia ka ditu nu sugih tah pas nu susahnya susah deui nya minta tolong boro-boro berkat deui emang nasib jore jasa cenah cekan aing kunaon eta teu ikhlas ai ikhlas teh moal aya kos kitu moal deuk kumaha teh deuk kumaha teu ikhlas mah ngomong bae ngomong teu dibere ku diberena komo teu dibere ngomong malulu eta kiai lamun anu kos kitu gantung teh kiai kos kitu mah ai ikhlas teh ayana naon geus bae keur carita diberkatan alhamdulillah lah sapira sangu atuh jadi kamari geus dahar bae paling bae mun teu diberkatan paeh meureunna itu bae geus ulah hese jadi diberkatan tuh alhamdulillah geus ulah aya naonan tangeunaheun kadanyana tiis mentek permut jelema nu ngondang ge naon sebabna tiis hatena ngeunaheun aing mah cenah moal ngondang kiai anu deui kurang nungkeur ieu diomongkeun kadanya ku kiai nu maksud aing ngomongkeun teh lain ngomongkeun naon abesia rada gede merena kan begitu beres da kos kitu eta kiai nu kos kitu mending gantung cek ulah di mana di Tangkal Jarong gantung ye Allah ya tah keur carita dek naon deui aing geus ngajelaskeun tentang kabutuh sia bere ku aing sia timimiti pakaian dahareun inung tadi padi geus dijelaskeun ayat dage lain lalagaan Masya Allah karim yuwari sawatikum warisha ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair dibere ku aing geus tambahan deui ka dina kulu washabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin dahareun inuman kabeh bila perlu segala kendaraan dan lain sebagainya geus aya di dinya kamari geus dibahas wari taklif pamerdi panita kades ya awas aqimu wujuhakum inda kulli masjid wada'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun laksanakeun ku hari perintah-perintah salat puasa dina waktuna ayo ulah sambarangan sangeunahna nu haram dihalal-halal nu halal diharam-haram qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun laksanakeun ayo
cak aing wajib cak Gusti Allah sunah haram jauhan geus komplit taklif ngaranna. Nah kuari dek dicoba awas cak Gusti Allah. Ya bani Adam imma yatiyannakum rusulun minkum. Bani Adam Hawa berikut keturunan anak-anak cucu Adam urang kuari. Imma in sartia mazaida digomkeun imma maksudna untuk muatan takit. Imma yatianakum lamun datangnyaan pasti karanjen kabeh rusulun sepirang-pirang rasul minkum ti golongan aranjen yakni jenis manusia. Geus sabaraha rasul ti baheura teh. Nabi marebuan nabi, rasul ratusan rasul. Nah 114 rasul wajib dikajahokeun 25 rasul nu penting nyaho ngaranna bae sanajan teu nyaho runtutanna asalnya ho bae ngaranna. Lamun urang ditanya teh ama Yunus nabi apa rasul? Rasul. Nabi nu kasabaraha eta teh Yunus teh rasul nu kasabaraha? Teu talar nu sabaraha nu penting Yunus rasul. Ai di lembur panaya nu lain dah eta mah. Yunus eta mah. Yunus buang kawarah teh. Nyahonya nada. Ibrahim rasul nu kasabara teh nyawa nu kasabara nu penting Ibrahim teh rasul. Ismail ge sarua beja mah anakna beja nama jaksa aing ngadengekeun we nu sok walimatu sapar teh Ibrahim cenah boga anak Ismail aju sabara di anakna ngan eta-eta da aing manu nyaho pokona geus eta Ismail anakna bae geus tas cukup sakitu ge geus sedeng eta ku sia bae teu nyaho lanjutan aing harita ngajina rada jauh bari nundutan aing tapi teu salah kan Ismail anak Ibrahim asana salah nu bener sia Ibrahim anak da burung pugus ya tuh ngaji nundutan bakos gitu ngaji nundutan bakos gitu teh Masya Allah nu bener sia coba aing supaya yakin asana Ibrahim anak Ismail bapak sia teh aing sih nu salah sebenarnya ya Allah ya Karim teh gak salah di situ gak ada yang ngaji teh. Nah Isa rasul terus namun ditanya Musa rasul Harun rasul nyaho tanya nak kos gitu cukup lamun coba hitungan Gusia hitungan coba di kangjeng Nabi Adam datang ke kangjeng Nabi Muhammad coba runtuikeun coba tartib hiji Nabi Adam 2 Nabi Musa 3 Nabi Idris 4 Nabi Harun 5 Nabi Sulaiman 6 Nabi Lut 7 Nabi Isa 8 Nabi Muhammad 9 hai atau sia tidak tadi aing teu bisa air runtutan mangan aing nyaho cukup sakitu sorga eta geus geus sakitu sorga cak aki-aki deres saya kos gitu sebab aki-aki mah teu eleh ku TK pan TK mah kuari bisaan kuari TK teh bisaan aki-aki mah geus kabisa nya poho malah mah nya ngawurukan incuna gade wagi di pagahan hiji Nabi Adam 2 Nabi Lut nah haneng ta incuna ge hah nah, turutan akinya ulah datang ka diturutan 2 Nabi Lut 3 Nabi Ibrahim ngahaneng deui budak langgesan bae kilah ala teu betah cenah ngaji di aki wa kos kieu urang lada lain deui aki-aki blon nyana pede bae deui ngaurukan incu imma yatiyannakum rusulun lamun jelas jatah pasti datang ka aranjeun kabeh berbagai rasul di golongan manusia minkum yakusuna alaikum ayati anu bakal nyaritakeun ka aranjeun kabeh ayat-ayat kaula hiji rasul nu teu nyaritakeun di dieu dijelaskeun nyaritakeun ayat-ayat kaula yakni syariat anu haram dicaritakeun haram nu halal dicaritakeun halal kaifiat tadi dicaritakeun cukup Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati unggal
Rasul diturunkan ke alam dunia yakusuna ayati Kangjeng Nabi Idris ceritakan ke umatna canaya umat loba harita mah Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus turun ke belah dia nabi zaman Kangjeng Nabi Musa, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim heula, terus zaman Kangjeng Nabi Musa, terus ke belah dieuna zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis nyaritakeun kabeh ge yakusuna alaikum ayati lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas napapan urang mah teu nyaho paling ge Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat berarti jago Imam Syafi'i atuh teh jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina urang Gaza nu kuari keur di perangan ta jalur Gaza Gaza urang di Imam Syafi'i mantak Imam Syafi'i mah aneh kanehanana orang Palestina Arab Irak Arab bahasa Arab kitu Yordan bahasa Arab Mesir bahasa Arab komo Iran ma Persia beda asup ke Mekah Imam Syafi'i teh di Mekah sabulan 2 bulan aneh orang Mekah ge bahasa Imam Syafi'i percis kos orang Mekah bae ciples kos orang Mekah bae eta kaistimewaan Imam Syafi'i. Oh, nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina. Beda Arab Palestina, Israel, Mesir, beda. Lain deui. Tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis diskurs orang Mekah bae. Lisan Imam Syafi'i. Mantaknya nama hafal Taurat, lantaran lahir Palestina, hafal Injil nya nama. Nyaho nya nama. Yang perbandingan tuh umur 6 tahun geus talar Quran. Nek kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mah pan atuh kieu ge bengkok keneh. Kieu bengkok keneh. Ngisan kudu diisangan nyana geus talar Quran kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi. Lain nalagaan bantah mah tuh. Hese nyaritakeun anak. Urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran. Ketika Kangjeng Nabi kamprok jeung Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah. Cokot pan roh Imam Ghazali tah lawan. Itu Kangjeng Nabi Musa eleh ku Imam Ghazali kapan? Tau sakieu umatna ieu lain lalaga tuh komo Kangjeng Nabi. Ngan eleh kunaha eta? Eleh sakieu doang. Begitu Kangjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali, "Man ismuk?" "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Baik. Cak Kangjeng Nabi Musa, aing mah naja ge saha siang ngaran. Untuk kudu Muhammad Ghazali Muhammad sih. Cek Imam Ghazali pan kula ge eta teh kejaritakeun ente. Musa, kunaon? Apa anjeun teh waktu ditanya ku Gusti Allah, "Wa matil ka bi yaminika ya Musa?" Naon nu aya di leungeun anjeun? Pan anjeun ngomong, "Hiya asoy atawakkau biha wa a'udzu biha wa a'udzu biha." Tepat panjang amat. Ayo, eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunah. Waduh pinter ente cek. Ghazali kakaraku lama aing cek Muhammad eta sakitu encan nu sejen-sejena padahal mah cokot nu bagus anu sejen mah watu padahal mah lain Imam Ghazali bae lain Kangjeng Nabi Musa bae nu sok narembel urang lamun ditanya ku kabogoh narembel sarua kakak ira kadieu tadi berangkat nama isuk-isuk haju naik mobil mogok di jalan aya kempes etik di hadean neangan si elai hese haju manggih-manggih rada kebel terus aya alhamdulillah jadi haju dahar heula haju kadang kadita cak kabogona panjang amat sih jawabna Kak nikmat nikmat ngobrol jeung neng teh nikmat oh gitu sumur pareum teh di mana karena sumur pareum ka sumur pareum ditanya akunya jadi lain aya sumur pareum bae aya tanggar Airbus teh di mana nu teu perlu ditanya bobogohan mah ditanya bae kunaon eta lazat ngeunaheun aya gitu baca Kangjeng Nabi Musa ge hebat jasa tuh ulama waduh luar biasa tuh eta dibawa bikin di Bogor Masya Allah. Nah iya ya Rasul teh nyaritakeun
urang mah teu nyaho Taurat, teu nyaho Injil, aya sempalan-sempalan ge urayan Imam Syafi'i, sempalan-sempalan ge keur dongeng carita Kangjeng Nabi dina sejarah Kangjeng Nabi, aya bahasa-bahasa di Injil mah kieu, Taurat mah kieu, aya ge ngan sakadar sakitu. Teu nyaho urang babagan dina Zabur, babagan dina Injil, dina Taurat teu nyaho urang mah. Berarti kan aya kaifiat-kaifiat tertentu cara ibadahna. Lain deui adapun nauhid kana sarua ka Gusti Allah, yaqussuna alaikum ayati. Nu jelas kuari mah urang di zaman Kangjeng Nabi terakhir, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun datang ka aranjeun kabeh utusan kaula nu ngaran Muhammad, yaqussuna alaikum, nu bakal nyaritakeun tentang ayat-ayat, tentang syariat-syariat, tentang kejadian-kejadian baik anu merupakan alam maupun kejadian gaib-gaib dan lain sebagainya, atau perintah ya salat ya puasa ya zakat ya haji, dan nauhidkeun ka Gusti Allah. Nah Muhammad teh yaqussuna alaikum ayati deuleu cak Gusti Allah. Awas, famanittaqa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka sahabaya jelema nu mantek di dieu make famanittaqa lantaran tadina di ditunain ditendenan mazaidah sateh takkid panjang tatengaga ngaya rahasia-rahasia ieu mah keur carita singkat bae famanittaqa maka sahaja lemah anu ngaraksakana kasyirikan tina kasyirikan. Berarti pembawaan Kangjeng Nabi nu dibawa ku Kangjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut. Nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah, ti kalangan jelema hartawan budayawan hartawan Kang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ti kalangan wanita adalah istrina ku anjeun Siti Khadijah. Etalah jelema-jelema nu brilian otakna, pikiranna, hatena, nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar di iman langsung ka Gusti Allah. Pamanittaqa saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan, iman langsung nauhidkeun ka Gusti Allah. Wa aslaha ngabeberes soal peramalan-amalanana, kumaha wudu nu bagus caina, kemudian praktekna, kasunahan-kasunahanana, salatna, syarat jeung rukuna, puasa, haji dan lain sebagainya. Kumaha? Wa aslaha. Tentunya na menggali anu bisa cicing di pondok pesantren ngagali tentang syariat jang aslaha. Anu teu bisa di pondok pesantren lantaran geus kakurung ku situasina geus teu memungkinkan mingguan. Teu bisa mingguan ge lantaran loba poe minggu hajatan ngabesan. Bulanan dia geus teu kaburu, tok torokeun ieu budak ieu. Tok torokeun ieu deuk iraha atuh ieu budak. Nah, deuk aslahana iraha. Pamanittaqa iman ka Gusti Allah, ngejaga tina syirik, ngejaga tina kufur, ngejaga tina nifaq. Wa aslaha ngabeberes tentang cara-cara peribadahan cicing di pondok pesantren atau ngaji. Nu deket bae di masjid, di musola, mingguan dan lain sebagainya. Jangan beberes teh. Berarti iman ka Gusti Allah. Kumaha lamun ka situ iman ka Gusti Allah, ngajaga tina syirik, nifaq dan lain sebagainya. Ngabeberes cara-cara ibadah waslah. Ulah mang deui. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Cukup Gusti Allah sakitu. Urang mah teu kaarti fala khaufun alaihim wala yakasin. Ai sieun mah kaharep. Lamun urang deuk berangkat jam 11 peuting deuk ka mana sia? Deuk ka anu ngaliwatan kuburan. Nya sieun besi kuntilanak. Sieun besi jurig. Sieun besi pocong dan lain sebagainya. Sieun mah bakal rempan ngaranna sieun. Sia kunaon ieu teh da kawin mah sieun aing. Kumaha lamun geus kawin ka ditu nanti kana pakan sieun encan berarti. Sieun tah di ge sieun fala khaufun alaihim. Sieun teh kaharep jelema anu ittaqa wa aslaha moal aya ka sieun kaharep. Lantaran geus dijanjikeun ku Gusti Allah. Walahum yahzanun nu katukang yahzanun mah
urang teh merenung bae sedih prihatin ya zanun ngaranna cicing bae keur nyaritakeun masyaallah kunaon cek pamajikanna masyaallah panarita teh menang gusuran samiliar ajupan dipakainya bangun imah 500 juta sesa 500 jo pakai beli mobil kijang penharita jo kan aya 250 deui penharita pakai usaha jo usaha teh akan hancur-hancuran ka mobil-mobil beak ieu imah sertifikat akan geus di bank teh ngarenungkeun nu enggeus yahzanun ngaranna ngalamun nu enggeus merenung nu enggeus sedih tungtungna ngalamun ku nu enggeus pamajikan anu bagus mah lah Kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh dicokot ku bang geus urang mah kebel hirup batur geus hirup di handapeun jembatan jahar hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus setahun 2 tahun deui urang pae nu penting mah ibadah mantep mun aya awake kitu mantep jasa tah ngeunaheun kana aja jantung jaheus ya ye terus gede hate geus ulah pikiran lah urang bakal pararae ya turun geus bae ka geus ati ditu na meureun nanti lauhil mahfuzna ja pinter sia ieu aduh tuh sia atuh nyaho kitu mah gagal mentian MZ atuh sok aja kitu Kak tapi lamun kieu mah pan Kak heueuh nya mun harita rada apik-apikan mah ieu geus kieu kumaha gitu kumaha deui atuh Pak Kak ya teh imah ulah datang ka haji dicokot ku bang kajian ku kumaha ge namun kejadian atuh kula urang balik kakak ulah milu kan jadi kios kitu atuh ye atuh kumaha deui atuh rumah tangga pan kudu tanggung jawab na Kak nanaon ge giliran ngeunahna atuh kudu ngeunah giliran teu ngeunah atuh kula balik anteur aing ka Sukabumi ka mana ka Sukabumi ka ditu endek naon meuli telu aing jangan lulus satu, lulus sia. Kita kos gitu ta, iya. Babadi tako waslah cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kahareup moal aya kasieun, nu ka tukang moal aya prihatin. Karenung kieu urang lalakon keur ngora aing. Masyaallah keur ngora mameureunana ngaranna ge masa muda. Masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae maksiat di mana mah aing rada deres ge ka belah dieu we barang geus kawin boga anak teh tapi tetep we pandai koprok bajalan keneh heula mah jaya lenong sagala aya golek baheula mah pandah sagala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing ka belah dieuna we aing geus eureunnan ge nu mantakeun kunaon emang Kak tupan eueuh deui jang judina beak oh jadi lain tobat tuh tobat kan bareng jeung eueuh manya tobat ku situ Kak ulah loba omong sia atuh geus ieu mah tobat teh Kakak geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu baheula lain pake ibadah Gusti pake kos kitu raradutan azan aing hirup bener kakara kaya we sataun mah sedangkan ku ari umur teh kan 64 jadi 63 ku aing dipake tuh beres bae asana hirup kakarak sataun bae nu beres teh eta merenung yahzanun ngaranna hazan ka tukang urusan dunia urusan agama urusan akhirat nu enggeus tah nu enggeus eta hazan ngaranna lamun uncan khauf ngaranna tah jelema nu iman ka Gusti Allah dengan nurut karena syariat Rasul dibawa ku Kangjeng Rasul khususnya orang kuari di zaman Kangjeng Nabi orang nurut karena dakwah Kangjeng Nabi kita iman ka Allah iman kita bersyariat orang nah ieu ku dijelaskeun ku Gusti Allah kahareup moal aya khauf katukang moal aya hazan artinya kumaha kahareup bakal dikasorgakeun nu enggeus moal aya sedih jeung prihatin lantaran dihampura dosa ku Gusti Allah iyalah fala khaufun alaihim wala hum iya sana sorga berarti masyaallah iya tah yakusuna alaikum ayati dibaca mangeunaheun jasa ku urang
praktekan coba ku ari cek Kangjeng Nabi sia ulah nonton TV sing HD pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yazanun praktekan yakusuna alaikum ayati coba ulah nonton TV siap praktekkan aya nu teu kuat saya sudah menyatu dengan televisi bau kan kata kiai juga harus istiqomah tolol teu budak salah ngartikeun teu kuateun teu nonton TV ulah boga HP coba kumaha HP murikak bulunya tidak ada teman yang setia kecuali HP wahara jasa kapanpun dan dimanapun dia selalu bersamaku waduh penghibur yang setia adalah HP pemberi nikmat yang setia adalah HP kadang-kadang menyenangkan kadang-kadang menyedihkan kadang-kadang banyak teror dari HP juga siar kalau ngalamun goblok wah HP coba tuh pepegatan jeung HP jadi ka Allah mah teu kudu make HP teu kuat yakusuna alaikum hayati tarolah tamaka heureuyan ieu kumaha digunakeunana beureun HP mah ngagunakeun bagus atuh bae mangpaat ngagunakeun jore atuh tinggal tahanan ku sia madaratna ke di akhirat kitu keneh radio jeung televisi atuh aya mangpaatna meureunan pake madaratna aya madaratna tung ketahan ku sia tama alat ieu sarua jeung golok bae meureun kos kitu dikira-kira lah kitu heulanan tapi kredit iya kredit aya anu ngaji aing ka Cilongok lah siap ngaji biasana ge tilap nyilip aing nyilip kan nyilip tina naon sih Ambon orang Ambon hari deung nangkep aing teu puguh teu karu nangkep 3 bulan ka 4 can ditutup aju eueuh jang nutupna kumaha atuh anting pamaji geus BAKB anting segala derorodan ku aing geus BAKB atuh deuk naon bali cetan bari ngaji bae cek nya sanunya Ambon ngaji emang Ambon sok ngaji ye deuleu tuh di tanggal Ambon aya ngaji nyilip na ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun dia kari tetapi walladzina kazzabu biayatina jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kaula wastakbaru sombongnya natita iman ka Allah endahan iman ka batu anu ngayakeun ti Allah anu ngairupanana Allah nu ngurus di jero hirup teh Allah nu mere dahar mere nginum Allah tapi percayana ka patung goblok mun ku urang geus diteluhan tapi Allah mah teu mentek takhallaku bi akhlaqillah nyin akhlak anjeun sakumaha akhlak Allah kumaha Allah mah boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Allah engke bae terakhir hitung-hitunganna di akhirat ku ari mah Allah mah terus bae wayah ngairupan wayah ngarizkian ja aya sabab-sababna teh na dagang teh bisnis teh dan lain sebagainya ku aing pan janji aing selamanya na atuh make syariat yang sebab ayu bae ku aing mah dihayukeun adapun nyana nentang ka aing ke di akhir aya nu di dunia keneh aya nu di dunia keneh di pepelingan teh mah kumaha ku gempa, ku topan, beliun, kumaha deui? Ku tsunami dan lain sebagainya. Urusan aing teh mah sia mah ulah milu nyaho. Na ieu walladzina kazzabu jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul titah nauhidkeun ka Gusti Allah endahan syirik manehanan. Endahan nyembah ka patung ka batu, endahan nyembah ka makhluk, beladena nyembah-nyembah teh ka jabatan jeung dunia. Wastakbaru sombongnya na anha ninggalkeun ayat-ayat teu iman. Kumaha ulaika ashabun nar jelema eta jadi bakal jadi penghuni neraka sabaraha bulan di narakana sabaraha tahun di narakana eta mah geus aya kontrak di narakana hum fiha khalidun nyana lantaran geus inden jadi penghuni neraka terus bae salilana bakal di neraka digodog dibeulem di sate naudzubillah min zalik wari Amerika kerja di raja Inggris Jepang Jerman negara-negara kafir lah rata terutama mas sekutu-sekutu Yahudi
tentang jasa karena kitu katauhidan terus kabelah dia kafir kuarina nu menjulang nyenan hotel menjulang nyenan pabrik di urang nu bogana kafir teu percayaeun nyana ka pangeran teh bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard teu percaya dibere katutup bae teu percaya nyana. Nah ieu bakal jadi penghuni neraka inden nyana di nerakana hum fiha khalid. Selain anu tatadina syirik ngan sakadar manehanana doraka doang tatadina iman lain tatadina memang iman percaya pangeran teh Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard percaya bahwa Kangjeng Nabi urang teh Rasul Allah tapi ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun tentang syariat kita salat sapoe sapeting opat boro-boro opat hiji henteu kita puasa bulan Ramadan, jam 7 geus goreng sangu make endog di sial. Kambe kitu kurang seungit jasa. Masya Allah. Aju ngarokok deui. Mending lamun sararugih mah deui leuh di sisi jalan ngan saukur ngagalian kitu kabel. Urang Cirebon ngagalian kabel bulan Ramadan 1, 2, 3 ngarokok cus motor teu boga sepeda teu boga di dunia cilaka sakitu kecelakaan anak jadi pagawe nu sakitu berat di akhirat dikerebekeun di neraka. Masya Allah. Nah iya iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ngan teu make syariat ieu mah digodog heula sesuai jeung panyakitna. Mun penyakitna emang ieu mah kudu diopnam di dieu teh kudu diopnam berarti penyakitna ngan sakadar kitu bolak-balik rumah sakit bolak-balik penyakitna ngan seukur make bodrek doang tak beres ieu ge sarua di neraka. Ieu mah kudu diopnam digodog ancul-anculan. Gedekeun malaikat sanuna supaya nganculna mantap. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya bakal geus beak dosana dikasorgakeun tetep ngan engke di sorga na make peneng kos duka luar ku ari ti penjara make peneng iki sarua ti dieuna tah aya penengan ditarang deui jadi nyana kieu bae jadi kanyawan di sorga teh anu tatadina asli ka sorga jeung nu tatadina berangkat di neraka kanyawan engke ngobrol pan ieu mangsa ka neraka heula sebenarnya ngobrol kayak di itu di sorga ngobrol emang haji mah langsung untuk ke neraka deui haji mah itu beneran haji henteu haji mah endek ti paleset ge aju narik geus sama haji alhamdulillah hampir hampir cekeun teh aduh gana teh anu narik nuhun ya sakanu naik satu narikna aya bae lah pokona mah geus sarua geus salamet bae ente mah ka neraka sakieu sabara ayam meureun aya 100 tahun mah. Paingan peneng mah gede gitu. Yes. Jadi kajawa di dia penengna. Mantak dipermasalahkeun, ditanyakeun ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, peneng mah terus-terusan henteu. Jadi makin hari makin ngaletikan, ke leungit set ngan angel tetep. Ya Allah. Atuh Kangjeng Nabi nyaritakeun ka situ sabaraha lilana eta kaleungit ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ku sahabat. Ayat nu hadis pertama menyaritakeun ka Kangjeng Nabi teh leungit bae. Nu kadua aya deui nu nanyakeun di riungan, "Ya Rasulullah, teh leungit teh sabaraha li maksudna sahabat ge izin pan. Beusi nyana ka neraka. Izin kan engke." Lila, nah lilana sabara? Lilana disesuaikan jeung lilana di neraka. Kaharti kan, mun di neraka 10 tahun, nah ieu leungit 10 tahun. Mun di neraka 20 tahun, 20 tahun. Mun di neraka 1000 tahun, 100 tahun. 100 tahun karak leungit. Jadi peneng eta mah otomatis bakal ngakuran jeung lilana di neraka. Lamun di neraka sapoe ka surga leungit. Ya, eta mah geus nyumput teh heulanan. Ulah ka kapang jeung jelema nya di pager kieu bae lah. Habe teu kajawa cenah. Ke geus eueuh karak ngaca heula. Ya, selesai.
paling nggak ditanya Isya ke mana lah ulah loba omong saya ngilib heula ya karim masya Allah nah iyalah ya yakin jelas nyata datang ka anjeun utusan aing cek Gusti Allah rasul ti golongan anjeun manusia yakusuna alaikum ayati nu bakal ngebejer beaskeun bakal ngajelaskeun tentang ayat-ayat kaula timimiti urusan ketauhidan datang ke urusan perubudian permuamalahan dijelaskeun ke rasul kaula yakusuna alaikum ayati urang teka zamanan ka Kangjeng Nabi urang ku sahabat dijelaskeun teka zamanan di zaman sahabat ku para tabiin dijelaskeun teka zamanan zaman tabiin ku para ulama-ulama ku ari dijelaskeun ngan ku ari ngajelaskeun lantaran teu masantren marengkol mengkol ku ari didenge-dengekeun teh mararengkol loba laporan maksudna ka kaula aya anu hasil menang di televisi lantung laporan kiai saya mendengarkan di televisi terus ya daek ngadengekeun televisi atuh naon ini uraiannya gini waduh aya deui saya ngedengerin di radio begini ih kuleukeun teh budak deui ngadengekeun radio aya deui cenah ieu menang di internet waduh pohara jasa ikhlas ieu mah budak maka di internet segala oh aya deui nu ngadengekeun ceramah cenah kieu aya nu lempeng teh ieu lolobana aya nu mengkol teu masantren mah mengkol bae sebab naon kabawa ku muatan-muatan di jerona kiai asal geus ka Golkar bae coba dengekeun ge pidatona ujung-ujungna mah ngajak na kadinya deui kadi lain ngajak ka Allah lain mimitina mah hebat ketahu meyakinkan teh ujung-ujungna lah di ka mana deui atuh urang hirup geus banding berteduh di pohon beringin aduh mantep cak ya kalau inget beringin sok inget eta teh sok inget anu di itu Abu Nawas ngalamun di tangkal caringin ge ngalamun nyana tangkal caringin sakieu gedena ai buana leutik macet ai waluh nu sakitu leutik tangkalna buane amat buana cek geuna teh teu adil Gusti Allah tah aya bede ngalamun teh sok aya ngalamun kitu tah masyaallah ngalamun eta pun awas teu adil Gusti Allah lamun bener Gusti Allah adil tangkal lu gede buana gede tangkal leutik deh karak adil teu kebel aya duragang buah caringin pas kahulunya nepotok di deuleu tangkal buah hadena leutik lamun dikira-kirakeun segede waluh pae haig jagana maha adil Allah tuh jujur Allah adil jasa boh horenganan ieu teh lain sambarangan tangkal caringin teh jang nyuhan berarti lamun buana gede jelema moal ngariuhan di tangkal caringin buktina aing nyiuhan sakedeung aya buana raga kahulu aing maha adil Gusti Allah ulah digedekeun Gusti cikeneh mah nya nyarekan ka Gusti Allah teu adil tangkal gede aya buah leutik lamun leuk adil kuduna bade deui barangnya anak tarajang itu maha adil Allah nah mana nu bener tah sih Abu Nawas lah ya Allah ya Rabbi iya mah kula ieu inget tah ahli sorga jeung ahli neraka sorga neraka dongeng Gus Dur deui mah dongeng Gus Dur kabeneran inget bae ahli sorga geus di sorga ahli neraka geus di neraka kuari aya hubungan antara ahli sorga dan ahli neraka hubungan bilateral untuk menyatukan visi dan misi waduh sakumaha di DPR akhirnya sekali dua kali membuat perjanjian sekarang gini dah di situ kan ahli sorga enak-enakan tapi kami ini beserta masyarakat waduh panas di neraka dengan demikian supaya ahli sorga bisa melihat di neraka ahli neraka bisa sekali-sekali melihat ke sorga walaupun kami ahli neraka sekali-sekali kita bisa melihat neraka sorga caranya kita buat jembatan
Waduh, bagus sekali ini ide cek ahli surga. Bagus ini, kita buat jembatan dari surga ke neraka. Supaya sekali-sekali orang surga bisa melihat ahli neraka sekali-sekali bisa melihat, jangan tinggal di surga, ngelihat aja lah. Supaya mantap. Boleh dah kalau gitu. Ya, dibuat MUU. Waduh. Hasil daripada mempermusyawarahkan, jadi pembuatan jembatan dari pinggir neraka sampai neraka dibuat oleh ahli neraka. Dari pinggir neraka ke surga dibuat oleh ahli surga. Sepakat, tanda tangan. Kita buat secepatnya. Oke. Bagus. Langsung kata ahli neraka nyaritakan, saudara-saudara, ada angin segar. Apa ini? Kita sudah ada persepakatan dengan ahli surga membuat jembatan dari neraka ke surga supaya kita sekali-sekali bisa melihat surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka. Jadi jangan ada kesenjangan. Setuju. Ini sudah disepakati ahli neraka supaya buat jembatan neraka, di surga dibuat oleh ahli surga. Bagus. Masya Allah. Eta jembatan nindu dibuat di neraka saminggu anggeus. Cepat, luar biasa. Beres sana, begitu naik ke luhur, jembatan anu di sorga 3 bulan can anggeus. 3 bulan can anggeus, cenah cepet atuh yeuna. Ya oke, geus. Diperiksa deui 3 bulan can anggeus keneh bae. Diperiksa deui 3 bulan ge can anggeus keneh bae. Angel jasa. Akhirna musyawarah deui. Begitu musyawarah, hasilna ternyata penelitian nu mantak. Iya, di sorga angel nyeun jembatan sebab ahli-ahli sorga mah teu nyaho soal proyek-proyek, sebab nu ka sorga mah jelema laleutik, ustad, santri, kiai. Teu nyaho proyek nya mah angel jakna. Barang diteliti di neraka paengan cepet horenganan boh improna aya di dinya kabeh. Waduh, ahli proyek pemborong aya di dinya kabeh. Bupati, gubernur, berikut presiden aya di dinya kabeh. Nu matak cepat yeuna. Akhirna dibatalkeun pembuatan penelitian. Sial teh Gus Dur. Bisaan bae bupati atuh seri ge seri koneng nyana. Atuh gubernur ge seri hayang seri tapi pan kanyana sial aing berarti di jerona. Kepala pimpro segala naon, geus bae Gus Dur ngaranna ge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndek protes kumaha ka Gus Dur. Berarti urang nyaho tah di ahli surga ya eta. Di ahli neraka ieu. Lambat jasa gara-gara lambat. Atuh deuk lambat kumaha sapira ahli surga mah nu fakir nu miskin. Santri, atuh pan santri mah kuari ge potongannya nama aja. Kopea pan beureum lain hideung lain santri. Isuk-isuk lain mandi ngawuduk heula atuh santri babelon pan. Samping atuh geus teu nyawa seragam pan nya mah atuh. Nu mana bae kadang-kadang nu nyana babaturanana. Santri bae hirup teh bebas. Dia di pondokna keneh geus jadi wali santri mah. Bebas hirup teh ya. Kabeas-beas nu saha bae disiuk bae ku. Tah, ieu Gus Dur hebat eta. Nah ieu kula inget eta. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jelema anu nauhidkeun ka Gusti Allah bari ngabeberes soal ubudiyahna dan lain sebagainya yana syariat-syariatna timimiti faraidna datang kanu anu nawafilna geus aya anu kelas handap mangan saukur bersyariat naik nyana bertorekat aya naik berhakikat ieu mah geus jelas-jelas Gusti Allah nyaritakeun fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Anu kuarina henteu nurut ka Kangjeng Nabi titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan Tritunggal, titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan ka batu ka patung dan lain sebagainya kabladieuna komo geus teu nauhidkeun acak-acakan ya mabok ya zina ya judi dan lain sebagainya iyalah nu dicaritakeun walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabul nari hum fiha khalidun wallahu a'lam.